Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Tandur. Let's listen up. Tandur. Buburuh mangrupakeun pagawean kailaharan sakumna urang lembur. Ngan saeutik jalma nu jadi pagawe kantor atawa buruh pabrik jeung dagang. Awewe lalaki ngadon buburuh di lembur utamana kanu beunghar. Beres magawe jeung ngangler datang mangsana tandur. Tandur nyaeta nyecepkeun binih pare kana taneuh. Nu tandur biasana awewe, samemeh tandur pare kudu ditebarkeun heula dina pabinihan. Kira-kira 3 minggu binih pare geus jarangkung 15 cm. Kakara tatan-tatan rek tandur. Babut nyaeta nyokotan binih pare sagepok-sagepok tina pabinihan tuluy dibengketan. Sangeus rengse babut kakara waktuna tandur. Binih teh dialung-alungkeun ka tengah kotakan sawah jeung ka unggal juru ari jauh mah. Binih pare beunang babut dilaanan talina di udar. Tuluy dipisahkeun opat tangkal ditancepkeun kana taneuh cenah nangtung. Nancepkeun binih kudu bener sakumaha jajaran benang neplak. Biasana nu neplak mah ku lalaki. Naon atuh ari neplak teh? Neplak nyaeta ngagarisan kotakan sawah samemeh tandur supaya lempeng jajaran parena. Carana neplak make teplakan panjang dijieuna tina kai. Make ban kai nu anggangna 20 sentian. Terus lempangna bari mundur supaya garis teu katincakan deui. Sabalikna ari tandur mah kudu bari maju ngarah binih beunang nancepkeun alus jajaranana. Meni ramenya kamari film layar tancep teh ceonah nimrung. Hanjaka jauh jaba balikna katirisan. Sagala diomongkeun bari digarawe teh. Rupa-rupa obrolan ti mimiti bang balu hirup. Boh nu pika serieun nepi ka pika sediheun. Maranehna bari nonggeng teh ngocoma ngaler ngidul. Tina hiji jejer pindah kanu jejer sejen. Kitu jeung kitu we bari tandur teh. Matak ibur salelembur lamun aya hiji pasualan teh. Beres tandur menang sakotak 2 kotak nu digarawe dititah eureun rek ngopi heula. Lamun dipur mah nu digarawe sok mawa sewang-sewangan sabogana. Aya nu mawa timbel sangu jeung beuleum asin. Aya oge nu mawa tuduk uyah wungkul. Bae cenah deungeun nama engke ge aya. Lamun eueuh samel asal aya coet jeung mutuna disaung karider wae nyambel goang atawa nyambel surawung. Da uyah jeung gula nama sok mawa ti imah. Cabena atawa surawung namah kari metik da ngajajar hareupeun saung. Suku jeung leungeun bobolokot ku taneuh ge cukup kukumah disolokan teu ieu rujit da geus biasa tea. Nu ngaropi cacamuilan bari nyoelan sambel dibarung ku ngobrol. Karasa hawa seger angin ngahiliwir mani ngaharimel da laharna teh bakat ku nikmat. Teu karasa atuh sangu teh beak sambal beak. Ditulikeun ku nginum meunang mawa kanu kempis. Geus kitu mah der deui digawe. Oroka ya tebar kurang atuh binih oge teu mahi. Sok bingung ari geus kitu teh. Nya kapaksa neangan ka tatangga anu minareng sarua keur tandur. Geus ka kidul geus ka kaler kawetan ka kulon teu manggih binih. Nya kapaksa dipuuh wae ku pare. Da ngewa atuh maknya kotakan kudu butak mah. Ngan jamak we mun engkena moal sarua antara binih jeung menang muuh mah sok rada pandeuri. Meureun nanaon oge kudu jeung perhitungan ulah sagawayah. Ku kituna dina hirup kumuh sapopoe, jalma-jalma kudu asak tinimbangan dina ngalakukeun sagala hal teh ulah sologoto. Nu ngaranna jalma mah sok aya wae kalemahanana. Nya palebah dinya mah kudu papada ngarti. Itulah cerita Tandur. Terima kasih sudah menyimak. See you.